Tiasa katawis ya di buruan seueur pisan polybagnya ya sebagian ku abdi di pelakan jahe Thailand atau napi Camperia parviflora, sebagian seseueur nama yaitu nuju ngereuyeuf melak jahe nu diplak aya 3 rupi, jahe beureum, jahe gajah, sareng jahe emprit. Jadi kanu gaduh lahan buruan anu kararosong hayu gitu orang pelakan ku tanaman-tanaman anu memang produktif, terutama tanaman-tanaman konsumsi nu sadidinten ku orang dianggo modelkeun cengek, jahe, tomat eta orang bakal peryogi tiap dinten sadayana oge nganggo gitu. Enten langkung saya upami lahan-lahan buruan teh diproduktifkeun gitu ya, daripada kosong molongpong. Ayo orang pelakan sasarengan ti kawit ayeuna kalarsan ayeuna teh nuju musim hujan deh, jadi teu kedah riweuh nyeboran. Ayeuna tinu target 1000 polybag ieu jangka pendekna abdi nembe gaduh sekitar 250 polybag gitu nya, da ieu dikeureuyeuf penyelira bari nikreuh. Ya mudah-mudahan anjing pageto tiasa cumpon 1000 polybag. Air rencana jangka panjang nama ya teh hoyong gaduh 5000 polybag. Ya yaktos aya disimpan di bumi mah moal cekap gitu nya, paling maksimal oge cekapna 1000 polybag. Anu 4000 deui rencanana bade dititipkeun di pakarangan-pakarangan masyarakat sekitar nu tiasa hoyong gitu nya. Jadi engke sistemna bagi hasil persentase kanggo nu ngalola sabaraha, kanggo nu katitipan sabaraha gitu. Nu gaduh nu katitipan jeung nu tilu anu katiluna nyaeta kanggo kepentingan sosial.